Urang gerentas na jero hate. Ieu urang nu kudu turun leuwih ti heula. Ulah tepi ke Kabu Mirda jeung Mah Haji turta Pak Haji anu turun. Bisi aya naon, urang ulah warbankeun nu lain. Kajen sabisa urang ieu urang lawan. Lamun tayuhna ieu si Acep si Akim jelema nu busuk eta. Kuring apal si Acep si Akim sok ngaguna sika ka jelema kalayan sok licik jeung picik. Lamun tema maranehanana ngaguna sika ka Kabu Mirda ka Mah Haji turta ka Pak Haji. Ngagunakeun akal busukna turta ngabongohan, alusna ieu mobil deukeut teuing. Turta maranehna ulah turun, keun wae urang anu turun ka maranehanana. Bismillahirrahmanirrahim. Wani urang nyinghareupan maranehanana. Den naon ngalamun den tong ngalamun den. Sanes Pak Haji abdi teu ngalamun Pak Haji. Pamit tiasa Pak Haji ieu lalaunan Pak Haji. Nah ada moal naon den. Bapak teh kunaon nya atuh kudu hati-hati Bapak. Ai Bapak. Cek Mah Haji harita ngelingan ka Pak Haji Hamid. Pak Haji, pamit tiasa urang tong saketingkan eta kendaraan. Mun tiasa marada anggang urang teh kendaraan eta Pak Haji. Maksudna den, maksudna bilih aya naon turta anjeunna bilih nyana komplotan. Kalayan bilih anjeunna ngabongohan Pak Haji. Pamit tiasa abdi hungkul anu lungsur. Kalayan Pak Haji sareng Mah Haji turta Bu Mirda ulah lungsur tina kendaraan. Mung kendaraan kalau disadakeun Pak Haji. Bilih aya naon Pak Haji jurujus we tinggalkeun abdi. Teu hade atuh kitu mah. Pak Haji, abdi tanggawaler anggara bakal kacana ku abdi. Insyaallah den amin Gusti ya Allah. Nya Bapak yakinkeun atuh Pak. Cek Bu Mirda bari jeung carendak ku Cimata. Tuluy atuh Pak Haji Hamid ngalaunan nyana kendaraanana. Kalayan mepet rada ka sisi. Atos Pak Haji di tos. Tuluy mobil nyisi reg atuh ngaraneg pok urang cumarita deui ka Pak Haji Hamid. Pak Haji wayahna Pak Haji ulah lungsur ti dieu. Sopemina Pak Haji lungsur ti dieu abdi ingis ku bisi rempan ku kahariwang. Si Acep si Akim sok ngaguna sika ka jelema kalayan ngagaduhan ilmu busuk turta licik anjeunna. Abdi ninggal anu nyurigakeun tu dina kendaraan anu Bu Mirda. Nu dipi kahariwang dipikasieun ku abdi teh aya deui watisieun anjeunna ngabongohan Pak Haji. Katinggal ku abdi eta mobil rada oyak turta eta mobil katinggalna aya nu ngeusian di lebet Pak Haji. Duh teu katingali ku Pak Haji bae ieu teh. Cek Pak Haji Hamid berjaga gisik-gisik karena socana. Wes kan abdi nu lungsur Pak Haji. Mah Haji abdi doakeun nya Bu Mirda abdi nyungkeun pidoana. Nya den, sing salamet den. Salametkeun Anggara den. Salametkeun Anggara den. Muhun Pak Haji. Mah Haji pidoana abdi nya Mah Haji. Sok kasepcu jang cik didoakeun ku Mah Haji sapapaos dan Maha Kawasa bakal marangan ka hidep. Dan niatna gedek bebela urang manden jung kasep. Cek Mah Haji bajeng katingali sorot socana turta ngarunclang ku Cimata. Gejelik urang turun tina kendaraan, tuluy urang rada gancang nyamperkeun kana mobil beureum. Urang bari ngagedik turta urang bari muterkeun paningali urang ka sabudeureuna tempat tempatan. Tuluy urang ngadeukeutan kana mobil beureum, paningali urang turta perasaan urang di eta patempatan ngarasa aman. Dideuketan ku urang turta kurang awas. Sabab eta kendaraan make kacapilan. Tuluy urang kahareup. Breh geuningan urang sorok kahareup teh atuh katingali pisan atra turta pertela. Nya pisan di jero kendaraan aya salah seorang jelema nu keur disekap. Astagfirullahaladzim. Tuluy eta jelema disidik-sidik ku urang, bleng we urang mah teu wawuh ka eta jelema. Urang gerentas dina jero hate saha eta jelema di jero nya. Katingali bibirna mah dilakban. Aduh, detalian geuninganan. Astagfirullahaladzim. Urang leuwih hati-hati turta urang leuwih ngajaga kalayan ngariksa kana diri urang sorangan. Pamikir urang ingis ku bisi rempan ku kahariwang kasieun anu ngagede tur ngagudur, Mang Acep Mang Akim sieun ngabongohan. Katingali jelas pisan salah saurang jelema turta ditoong ku urang ti hareup. Bibirna dilakban turta awakna oge ditalian ku tambang. Buru-buru urang setengah lumpat nyamperkeun ka Pak Haji Hamid. Tayoda kudu aya saksi turta urang aya kasieun sieun jebakan ti Mang Acep turta ti Mang Akim.
Sareges ro ke Pak Haji Hamid Bumirda Pok Cumarita. Kumaha Den? Bu, tenang atuh tenang. Tarik napas heula. Mohon Pak Haji. Ninggal salah seorang jalami di lebat. Anjeunna dilakban kalayan ditalian ku tamang Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kumaha aman di luar Den? Nu katinggal ku abdi aman Pak Haji. Ma, midah kuncian pantoh we. Bapak jeung ningali heula. Bapak kudu sayatna pisan mun aya naon buru-buru ka dieu deui, Pak. Nya. Den kade si Bapak, Den. Mohon Maji. Tuluy Pak Haji Hamid turun tina mobil. Gedik deh urang ngagedik dituturkan ku Pak Haji Hamid. Pak Haji Hamid dibawa ke hareupeun mobil, tur ningali nu keur disekap dina jero mobil. Astagfirullahaladzim. Jika si Ahmad eta mah Ahmad Pak Haji? Ya si Ahmad anu dititah ku Pak Haji mau mobil ieu ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Buka Den patona Den. Dikunci teu kitu Pak Haji? Mun dikunci urang beubeuskeun kacana. Cek Pak Haji Hamid bari jeung ngaleos dituturkeun ku urang. Barang dikenyang teh berai atuh muka, tayohna nya pisan geuninganan. Nu disekap dina jero mobil teh nyaeta Ahmad. Aduh, Ahmad. Astagfirullahaladzim. Kela. Den di jalan itu tuh, bukakeun Den, jalan itu Den itu. Tuluy urang uringan mobil mukakeun pantun sabeulahna deui. Beraya teu pantun sabeulah oge muka, geus kitu mah buru-buru urang asup, turut tangaluarkeun Mang Ahmad tina jero kendaraan. Aduh, astagfirullahaladzim. Den, bantuan Den, laan tali laan. Cek Pak Haji Hamid gugup pisan, turut urang buru-buru ngalaan tali nu keur meulit ka Mang Ahmad. Lakban nu dipake nyumpel oge buru-buru dilaan, turut Mang Ahmad geus lesot tina tambang jeung tina lakban. Segeruk atuh Mang Ahmad teh ceuri ka Pak Haji Hamid. Aduh, Pak Haji. Aduh, Pak Haji. Nuhun abdi geus ditulungan Pak Haji. Hampura Ahmad. Gara-gara maneh dititah ku Pak Haji, maneh kalaka disekap di dieu geuninganan. Kumaha lalakonna maneh kalaka dibawa ka dieu Ahmad? Panjang lalakonna Pak Haji. Panjang lalakonna. Cek Mang Ahmad bade ceurik turut Pak Haji Pok de Cumarita. Geus atuh aya di teu mobil atuh ngobrol deui. Buru ngilu ka Pak Haji, buru ngilu ka Pak Haji. Pak Haji Hamid tuluy ngaleos dituturkeun ku Mang Ahmad.